Merawat sedayana ulang marhabah berkahna di kampung sing barokah. Dengan makan sasihan di Ranca Uci malam Sabtu nu bade dongkap sanes malam Sabtu ini. Malam Sabtu nu bade dongkap penutupan sasihan di Ranca Uci, penutupan. Jadi sasi Syaban sasihan terakhir di Ranca Uci mana orang Waas, orang Desa Kolot, orang Batu Susun, mangga anu sok biasa ngiringan sasihan di Ranca Uci. Insyaallah 2 mingguan deui malam Sabtu 2 mingguan deui kaping 2 April itu sasihan terakhir di Ranca Uci. Anu kacan ngiringan di bade ngiringan mana diantos. Mudah-mudahan ieu wengi sing barokah. Amin. Ieu masjid sing barokah. Amin. Masyarakat di sing barokah.